Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Faza Duyangga Putra Hidayatullah di kelas 10 MIPA 3. Abdi bade nyaritakeun sasakala Ratna Inten Dewata. Karajaan Timbanganten teh sakawitna puseur dayeuhna teh di Korobokan. Lajeng ngalih ka Tarogong. Saparantosna Gunung Guntur bitu Karajaan Timbanganten kalebet nagara Madeg Mandiri. Artina teu kaere atau kajajah ku nagara deungeun. Tanahna subur makmur gemah ripah lojinawi. Murah sandang murah pangan, reaketon. Sepi paling towong, rampok teh lain ukur ngan babasan. Rajana katela Ranggalawe, hiji raja nu adil palamarta gede wibawa tur dipikacinta ku rahayatna. Saleresna nu kedah nyekel kendali pamarentahan teh sanes Ranggalawe. Nanging rakana nu kasebat Ratna Inten Dewata hiji istri geulis semperenik, salirana jangkung alit, kulitna koneng. Rambutna hideung meles galing, muntang bawana ngajadi. Tapi anjeunna teu hoyongan nyepeng karajaan, kala dipasrahkeun ka raina Ranggalawe. Hiji jajakan nu degdeg sampe rubah hade rancingeus bertentang tur parigel. Ceuk sakaol sateucana Ranggalawe jeneng raja nu nyepeng karajaan Timbanganten teh ramana Suwargi nu jenengan Rangga Raksa Nagara. Ti parameswari Dewi gandane anjeunna kanggungan 2 putra nu cikal jenenganana Ratna Inten Dewata, ari raina mah Ranggalawe. Sawaktos raja sepuh bade ngantunkeun alias tilar dunya, kantos mantena kasihan bewara dina hiji nungan rehna mantena bade masrahakeun karajaan Timbanganten ka putrana nu cikal nyaeta Ratna Inten Dewata. Magi kitu aturan buhun karuhuna nanging kalayar nantip Ratna Inten Dewata ngagawaler. Abdi parantos kedal ucap seja ngalaksanakeun karetek hate. Upami diparengkeun abdi panjang umur, amah sareng ibu parantos teu aya, abdi hoyong nyirnakeun pikir ngahenang heuning nyorangan ngababakan. Cindekna teu hoyong kadali pamarentahan, kukituna sanes nampik pangasih ama bawi raos sae pasihkeun bae ieu karajaan teh kapun Adi Ranggalawe. Kalintang pantesna upami pun Adi jadi raja. Hiji jajaka pertentang gede wawanen perceka dina sagala rupa hal. Tah kukituna Karayilawe pra-gera tempa amanat jeung kaasih ti ama jeung ti lanceuk gera cekel ieu karajaan Timbanganten. Heuleut sababaraha waktos lajeng Ratna Inten Dewata angkat ka Gunung Kutu nu kiwari disebat Gunung Guntur. Disarengan ku Ki Rambut Putih nu bumela ngaping ngajarin sang putri. Mang taun-taun marantena ngababakan di hiji tempat nu katela babakan putri, tempat nu kalentang pikabetaheun. Hawana seger, pomo mun pareng kekembangan nyambuang sarengit. Manuk-manuk recet disarada ngarelekna sora pancuran nu ngocor kana empang matak betah tumaninah. Sakitu deui ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.